Alon gong aya dewek murag lah ya. Kumaha teh? Seger. Wah, cuacana cerah pisan gong euy. Kalau nyeklan si murag ah. Naon ieu? Aya nu micen bangun teh. Jika anak kucing ieu mah euy. Ya urang reksakeun lah coba. Bangun paeh rek aya mah. Kade sia moet. Aduh, reka bangun aya nu ngabaruang deui anak kucing teh. Astagfirullah. Jang, hei, Jang. Astagfirullahaladzim. Moncil euy. Ruas Hirup dewek. kene jigana teh euy. Nu balik sia hirup kene kajeng paur bisa aya ortuna, bokap nyokapna galak panu kitu mah paur. Melindungi diri ieu mah. Jemput Gracia ge ulah lajag-lajag wae ge Mata perlu ortuna. jaga lagi yang tempat jemput itu pugud kudu di mana nyumputna. Bener tuh sia teh anak ucing teh hirup Iya kene. aslina tadi pas gurek dibelelkeun manehna ngarenghap. Duh piraku disampeurkeun deui mah euy mastikeun supaya teu tegang teuing ye ah. Heuh hayu tuh urang ngudangkeun, urang lumpat we langsung tong khawatir jeung dewekna. Nah ngabor apan ieu teh sapatu ge anyar kene tuh tinggal dilujag-lajagna. Piraku teh ketemu ku sia. Garaning sih teh. Tuh geuningan cek dewek naon hirup kene. Keur naon di dinya jang? Moyan lain. Aya ortu kamarana. Maneh pasti rek makan kita-kitanya. Tarang ngadar babi rek euy, haram nu kitu mah. Aduh. Jadi asa kasinggung kieu dewek euy. Kunaonnya? Lah, make kudu kasinggung sagala tuh da emang skodrat teh meureun kitu sia mah nya najis nya haram deh. Adah, ampun ieu kurap teu apal di waktu ateul. Dek mah heran ka para manusia euy. Emang kunaon di maneh jang aya masalah lain? Carita atuh ka Dede Bagong, tong dipendem. Loba pisan manusia nu nyiksa binatang. Punuk loba kutuan meng ya. Emang alasan maneh benci ka manusia kunaon? Boa mau asin sia mah nya. Teu asin cue nya lah euy. Emang maneh alasanna kunaon menang benci pisan euy ka manusia teh? Sarua. Naonnya alasan para manusia sok nyiksa binatang kitu? Tapi teu kabeh oge meng euy anu mencintai binatang oge loba. Betul. Cuma alah lapur itu. Hei, masih loba keneh jelema anu teu berperi ke binatangan. Komo dewek mah geus dicap haram. Sabar we, Manen deui haram kamu lagi. tidak sendirian kawan. Maneh mah leuwih parah. Tong khawatir da loba keneh anu nyaraaheun kana binatang mah nyaeta komunitas Animal Lovers Bersatu. Komunitas? Tapi ayeuna mah dek bungah euy bahagia najan haram-haram oge aya kabar gembira yang maneh tenang we da ayeuna mah geus aya animal lovers nasional atuh jadi lamun aya penyiksaan teh bisa dilaporkeun ka barudak eta.